Babul munada utawi ikilaiki kuswij babal tetaping dalam mertelakeun munada. Al munada ari nusok disambat, diceluk, disebut-sebut, diratap dina sapanjang zaman. Berang peting iraha bae jeung pirang-pirang kasanget, pirang-pirang kabutuh eta lima. Setiap saat rataplah sambatlah nu lima. Urang boga kasanget sambat nu lima. Urang boga pamaksudan gerokeun sambat nu lima. Masya Allah. Ulah salah nyambat, sebab urang salah nyambat baengke anu ngancik di awak urang nuku urang disambat. Urang lamun jam menyambat jurig ge awak urang kaasupan jurig, nyambat jin awak urang kaasupan jin, nyambat genderuwo awak urang ke bakalna kasurupan dahar melulu. Keur ngaji ge dahar ngarokok ngopi, eta ngaranna kasambat ku genderuwo. Aduh, jadi loba urang ku anu kasambat teh. Nomor kahiji al mufradul alamu mufrad alam wal haqqu jalla jalaluh. Mufrad alam eta al haqqu jalla jalaluh Allah. Jadi lamun urang keur boga kasanget sambatlah Allah. Urang boga pamaksudan sambatlah Allah. Maksudna mufrad alam teh wa hadza huwal maqsudu bizzat, ialah nu dimaksud ku zat. Ya ingan sakadar bahasana doang mah Allah teh di lisan doang, teu dimaksud zat. Jelema gajen teuing ulah Allah ge ingan diletah doang mah tambah sapira nyebut-nyebut latah ngaranna. Tapi nu dimaksud zat ketika zat mah berarti kumpul sifat di dinya teh jeung zat. Kabayang ku urang sifat-sifatna. Lantaran sifat teh moal bisa berdiri sendiri. Nya nama maqama bil ghair. Jadi kudu cicing dina hiji perkara zat ngaranna. Ngabahasakeun zat teh ku sebab eueuh deui bahasa bae minjem sakedeuk. Sebab lamun ditilik-tilik mangke mun urang ngaji makulat mah kapan aya johar kadituna teh aya johar pirid aya johar murokab. Da ujung-ujungna maka ditu zat kan kos kitu. Zat ge atuh masih keneh tamah naon ngaranna mungkin ngan eueuh deui bahasa jang ngabahasakeun ka Gusti nginjem heula zat bae heula. Jadi sifat eta ngancik dina zat sebab teu bisa pisah sifat tina zat. Ta eta teh lamun enggeus ku urang dihartikeun nyulusup ka jero hate kumpulna sifat dina zat bakal kagambar ku mata hate zat Allah. Kumpullah dina af'al jeung sifat dina zat bakal kaharti geura zat Allah. Memehna urang ngaji heula tentang af'al Allah, haju sifat Allah. Bakal kaharti di mana sifat jeung naon gitu ngaranna af'al aya dina asma'na.
dimana-mana urang geus kaharti asmana eta bakal kaharti zatna. Terus ku urang ditapakuran sanggeusna ditapakuran nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Hartina nyagakeun sadaya-daya teh da atuh Allah ieu anu nyieun urang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu ngadamel urang jeung pagawean-pagawean urang. Urang jeung pagawean urang Allah lah nu nyieun. Geus atuh ayeuna mah hendeuk nganyahokeun Allah mah nganyahokeun diri urang bae. Kaharti diri urang bakal kaharti Allah. Man aropa nafsah aropa robbah, jelema anu ngarti ka diri bakal ngarti ka Allah. Urang nyaho ka diri urang atuh nyaho ka Allah. Oh urang teh Allah murtad atuh sia. Nyaho atuh baka diri urang, nyaho saha urang teh, urang mah aya sabada eueuh bakal nyaho ka Allah, Allah mah ayana teu kapiheulaan ku eueuh sebab Allah mah mukhalafah jeung urang. Oh kitu. Nyaho ka diri urang bahwa urang mah butuh bakal nyaho ka Allah, mukhalafah lil hawadis, Allah mah teu butuh. Nyaho ka diri urang bahwa diri urang lemah bakal nyaho ka Allah, Allah mah kuat. Nyaho diri urang teh sok nundutan nyaho bahwa urang mah bahwa Allah mah teu nundutan teu sare. Nyaho ka diri urang mah butuh dahar nyaho Allah mah teu dahar teu nginum. Nyaho ka diri urang bahwa urang mah osok butuh ka awewe nyaho Allah mah mukhalafah lil hawadis. Nyaho ka urang bahwa urang teh butuh tempat nyaho Allah mah teu butuheun tempat. Sebab nu butuhan kana tempat mah berarti lemah. Mun Allah butuhan kana tempat berarti Allah lemah. Allah mah teu butuhan kana tempat. Sebab Allah nu nyieun tempat. Terus saya gitu nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Bahwa Allah mah mukhalafah jeung urang. Mukhalafah lil hawadis. Oh, nya. Sok geura mulai guari aya urang aya. Eueuh tatadina eueuh. Ayana nangsa nang Allah. Aju kuari orang hirup dihirupan ku Allah yuhi, sifat yuhi Allah keur ngancik di urang. Urang kuari ditadbir ku Gusti Allah, berarti tadbir Allah aya di urang. Berarti Allah teh al-mudabbir. Nah, nu ngawujudkeun urang ti eueuh ka aya Allah, kuari Allah nu ngahirupkeun urang teh Allah, kuari nu ngurus urang teh Allah, atuh berarti aya sifat-sifat Allah anu nyorot ka diri urang. Nya, atuh lamun ditapakuran urang teh ieu aya Allahan. Ayo sia teh asal kos kitu be sieun tah. Kayak kumaha tuh aya Allah belah mana Allah tuh sia mah di belah mana pan? Hah? Ulah eta. Di hirup urang teh lang sifat Allah yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Urang keur hirup sifat yuhyi Allah teh keur aya di urang, katangga urang nu maot eta teh yumit Allah keur aya di dinya. Eueuh nu kaluar ti Allah. Allah teh al-mudabbir. Jadi berarti harokat wasakanat ieu kapan menang Allah. Atuh deuk laon hese-hese leangan Allah. Teu kudu ka gunung-gunung deuk naon sia ka mana ka leuweung deuk naon deuk ibadah emang deuk ibadah neangan Allah emang Allah di leuweung ieu nya atuh teu kudu ka leuweung di kota loba simbang geuna bener oge aduh nu baca ge naon ka gunung-gunung ka leuweung-leuweung di kota SMP aya SMA aya nu terbuka aya nu tertutup aya. Pugun deka Allah, eta ge ciptaan Allah, aya Allahan teh ge di dinya. Sia sasalaman jeung si Mbak berarti sasalaman jeung Allah. Bener oge, aduh, mikung sia. Kuat cenah kiai. Moal waka bisa karasa sebab tamah lain ilmu omong, eta mah ilmu rasa.
geus eta mah sakadar ngaji wujud kidam bako beres. Haju anu wajibna 20 nu mustahil 20 beres. Di Rasul 4 wajib nu mustahil 4 beres. Tambahan jadi berarti jumlah 50. Kuari eta gitu kabagi kada 4 sifat nafsiyah, salabiyah, mani, manawiyah beres. Geus eta kuari bagian daripada gitu akidah nya keyakinan sok ayeuna nauhidkeun ka apal Allah, nauhidkeun kana asma Allah, nauhidkeun kana sifat Allah. Mun geus ka harti eta bakal ka harti zat. Jadi lain ku omong ka harti, jadi lain ku omong ka rasa. Ke carana kumaha Allah nu mere eta mah bakalna mulayan kuari deuk ti mana heula sok geura. Iya, ndek supaya jadi al-mufradul alam, al-maksud bizat. Nah, kuari mah tuh mah ke perjalanan kos kitu mah. Sok, jangan ngaji wujud kidam bako mah geus bolak-balik kayak gitu keneh. Aya da kudu kumaha tuh. Nah, ieu mah make perjalanan khusus. Kudu kumaha tuh carana? Hiji supaya di jero hate aya zat Allah rarasaan urang supaya karasa eta piceunan nu lain zat Allah naon makhluk. Berarti ulah aya di jero hate urang aya makhlukan. Hartina ulah aya makhluk teh kumaha? Ulah aya boga rasa di jero hate si A si B aya mangpaat jeung madarat ulah. Si A sok mere berarti aya mangpaat, si B sok nyarekan berarti aya madarat ulah aya kos kituan sebab nu mere mangpaat jeung madarat Allah. Ulah aya makhlukan di jero hate teh hade jeung goreng si anu mah hade si anu mah goreng ulah aya piceunan we makhluk di jero hate. Sebab etalah nu bakal ngahalangan kana usul ilallah. Yes, balai kuari. Kulantaran titah ngeuweukeun makhluk, urang salila hirup babarengan jeung makhluk, sebab urang teh makhluk sosial, hubungan antara urang jeung urang pasti bae. Lantaran sugih moal disebut sugih mun eueuh nu susah sosial ngaranna. Kuat moal disebut kuat lamun eueuh nu lemah. Pinter moal disebut pinter mun eueuh nu bodoh. Ku aya sakitu hubungan si pinter jeung si bodoh eta erat hubunganana. Si kaya jeung si miskin erat hubunganana. Si gagah jeung si lemah erat hubunganana. Nah, di dinya lah ngaranna kehidupan sosial anu hubunganana antara urang jeung urang. Moal bisa ngabangun urang sanajan loba duit lamun eueuh tukang bas, berarti kan hubunganana sosial takos kitu. Nah, ku aya sakitu diuruslah tuh. Secara praktis negara lah nu ngurusan eta disebut politik. Moal kaluar hirup urang teh ti urusan politik sebab makhluk sosial. Diutar diatur ku ari urusanana jang kebutuhan masyarakat, kebutuhan perekonomian, kebutuhan ieu dan eta. Iya, ku pemerintah lah ieu lah ndek ngabuktikeun sosial disebut lagi sosialisasi. Supaya dipilih mere duit sosialisasi. Sia mat seripan jaka bere meureun kamari ku Golkar kan eta sosialisasi karana sebab urang makhluk sosial etu beres kulantaran satungtung urang kitu bae moal usul ilallah diaji wujud kidam bakona moal karasa sebab aya nu ngahalangan di jero hate urang teh aya beungeut lurah di jero hate urang aya beungeut camat di jero hate urang aya beungeut bupati, di jero hate urang teh aya beungeut bos, di jero hate urang teh aya anak buah. Nah, satungtung di jero hate aya kos kituan, urang moal boga rasa terhadap zat Allah. Moal we kajen kumaha ge berani sumpah moal teh moal we geus tambah geus. Mandeg bae deus di dinya. Jadi kudu kumaha tuh piceunah. Geus atuh lamun urang hayang miceunan kos kitu ulah aya hubungan atuh jeung manusia. Ulah aya can bisa mah.
Geus urang hirup di politik, di partai politik, urangna hayang wusul ilallah, datang ka modar kiamat mal bisa. Moal bisa teh kajen teh ngomong sacablakna sungut kiai asup di partai didinya hayang wusul ilallah moal bisa paling ge wusulna lain ilallah. Gua siapa eta mah geus. Moal sebabna hubunganana jeung makhluk. Sedengkeun eta lah nu ngahalangan. Nah, ieu deuk jadi mufrad alam teh ya, zat Allah nu dimaksud, nu deuk disambat ku urang supaya aya ngabungkeuleuk di jero hate, eueuhkeun makhluk. Acenah moal di partai nama neuk di organisasi bae, NU. Moal bisa. Acenah deuk di HTI, leuwih parah. Acenah deuk di Muhammadiyah, komo teman teu usoli. Moal bisa teh mah. Moal ulah aya sebab eta mah aya hubungan antara makhluk. Jatuh ai kos kitu mah beureun sasar. Ji ulah waka nyasarkeun, sia ieu beuki mah los bae organisasi ulah waka nyasarkeun heula bisi dibebeskeun hulu sia. Sia mah sia bae heulana. Kan? Geus beres. Ulah aya di mana? Ulah aya di partai ulah, di organisasi ulah, di berbagai perkumpulan ulah, di pengajian-pengajian ge aya anu sifatna kumpulan haju kaganggu ka urang mah beungeut-beungeut murid atawa beungeut-beungeut guru dan lain sebagainya. Ulah, deuk usul ilallah mah tinggalkeun. Dumantak Ki Hairun mah boga santri, boga pengajian ditinggalkeun dagang tauco nya nama. Dagang tauco, cek murid-murid aku dagang tauco ngeunahan jadi kiai. Seuri bae panjenengan mah. Kulantaran teu kaharti Ki Hairun dagang tauco ditanya, "Mama, kunaon ieu? Atuh ngeunahanan magahan ngaji. Kok make jeung dagang tauco?" Jaknya lain di kiai-kiai mah dicari uman leungeutna di mama-mama kabeh ge hayang. Jeung kabeh ge resep bos kitu mah. Ngan eta lah nu bakal gangguan usulilallah. Aya kitu mah cek ya dagang tauco sorangan we aya nu meuli heug teu kajen teu maksud teh mah aya nu meuli mah ieu mangan saukur supaya kadeuleuna bae dagang tauco. Tuh kan. Ente mah dagang tauco ge pan beneran dagang. Atuh teu beres apa ka ditu na. Mungkin jadi bos tauco. Tah, ulah ya. Atuh abdi moal ayeuna mah cicing di organisasi teh ai kaganggu mah ulah. Atuh abdi moal ayeuna mah di partai ja eta mah moal usulilallah ulah. Atuh abdi moal di perkumpulan-perkumpulan segala di masjid dan lain sebagainya ulah deuk usul mah. Ngan abdi mah resep boga HP atuh sarua. Ai HP teh jangan HP saha sia. Jangan HP babaturan jelema apa hewan? Hewan ngan aya jelmaan. Atuh eta mah gara-gara hubungan kos kitu mah. Kos kitu ge atuh moal usul ilallah atuh aya boga HP mah. Geus kiai nu boga HP moal usul ilallah. Moal we kajen geus bab hubungan jana make HP. Moal. Entak ku Haji Podoli deuk dipikeun HP-nya aya 5 HP-na. Deuk dipikeun ceknya na teh ngan deuk meuli deui. Hal beres, ulah. Lepas plek ulah aya. Bocah atuh kiai aya kos kitu mah tuh hese. Nu mantak hese ge jadi wali kos kitu sia pepegatan jeung HP bae teu sanggup. Jeung HP bae teu sanggup. Neuk kumaha ka Allah na tuh. Dia keur salat ge nang ningnong. Ja Habib jeung mawa HP-na 2 3. An Habib bloon eta kos kitu mah tuh. Ini kumaha lu madak ilmu kawalian nama aya ngan neuk dibikeun kasahana sahanu siap cakarak di bejaan sakitu ge horeng jahe nya dumangkak ge sok ulah haju totorekatan bu torekat naksabandi bu torekat sazili bu torekat qadiria bu torekat dah ieu budak datang ka mana norekatna aya HP 5 di bawah kabeh aya susur teu bawa mau teu bawa HP mah nyana puyeng aduh saya mah kalau kemana-mana enggak bawa HP kayaknya waduh susah dah kayaknya nggak sanggup tapi tuh mawa siwak pas susur tuh ngomong gitu tolol tuh coba tolol periksa coba guys kuari diunggal kantong HP mah ya coba siwak tinggalun jana kiai itu kan mual diperiksaan pun mual tenang pun mual yo keur carita doang mah brak mawa ye mawa cek jadi siwak ge jualan geus bener nah hese ilmu kawalian aya guruna aya
langsung ke sakit ngaranna dan Kangjeng Nabi Khidir siap ngaguruannya ndek Syarif Hidayatullah atuh siap dah Syarif Hidayatullah ge guru nage ki muslim nage bedak kerep langsung ke Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah mah di alam itu, di alam barzah. Pandai teh ki muslim mah di alam biasa nasut. Atuh pan biasa diburukan. Aya guruna. Ulah sok aduh kemana cenah ieu neangan guru piwalieun cek cenah ieu. Hayang jasa abdi mah ieu di beat. Di beat sih lain beateun tampilingeun sia mah. Guru dah aya. Rumatak almarhum bari dahar ngomongkeun guru. Siapa sok aja mikir-mikir guru torekat cekena kadang-kadang dahar bareng lempang bareng teu kanyahoan cenah guru torekat mah tu siana bae siap tah henteu. Oh kitu ya tuh. Gitu ai dahar bareng atuh sagala ngedeng bareng ngaroko bareng mah teh mah Habib Rozak ja. Kan eta mah ranteun sarua bae deui. Tuh hese sote urangna can siap. Ya ge siap bakal aya guruna. Ji teh mah kumaha gitu jauh kabeh ge make guru-guruna datang sorangan. Tah eta lah kos kitu ulah bingung-bingung. Kos kitu bangke ge datang kecuali hayang sakadar zikir. Oh masalah ya yang sakadar zikir kan ulah sok aju mengatasnamakan torekat izin. Atas sama torekat HP buat tilu. Jaringan ulah aya jaringan hiji bade ka Allah mantak zikirna ge la maqsuda fil wujudi illau diganti kurang nu dimaksud dina ayana kecuali Allah nu aya naon teh dimaksud hiji we Allah geus untuk ngarealisasikeun eta ulah ayana naon di jero hate kuari nomor hiji makhluk geus bisa naon di jero hate teh mulai ketika makhluk geus eueuh di jero hate geus mulai aya teh Gusti Allah karasa ku urang hese ngomongkeunana ngan hese ngomongkeunana nyanana ge geus boga rasa aya bener terasa aya pangeran teh bakal ngomong gitu terasa aya bimbingan ti Gusti bakal ngomong gitu nyana karasa ngan hese ngomongkeunana cak nyana ketika makhluk di jero hate eta eusina teh Allah plek lamun memang urangna maksud ka Allah lamun makhluk teu maksud ka Allah anu datang ka di jurig aya di jero hate jurig bakalna sebab teu maksud ka Allah ieu mah kan dikondisikeun deuk ka Allah ulah aya makhlukan di jero hate urang Allah nu datang ka urang plek jadi ayana rasa Gusti Allah di jero hate urang kumaha lolongkrang nu aya di urangna lolongkrang makhlukna 50% rasa aya Allahna 50% lolongkrangna 60% eueuh makhluk atuh 60% aya na rasa Gusti Allah di jero hate urang 100% eueuh makhlukan 100% aya na rasa Gusti Allah di jero hate eta kan rasa kumaha eta rasa sifatna kakarak ge encan zat sebab kakarak makhluk artina rasa sifat teh kumaha rasa neulekeun Allah ka abdi rasa nyaho Allah ka abdi ka mana asa dikanyahokeun bae nu mantak cak Allah deuk lempang ka mana aja aing nyaho sia hese-hese amat ja aing mah nyaho atuh deuk riwah amat ka leuweung ka gudang deuk ka gunung ka mana aja aing mah nyaho neulekeun sia riwah amat tong geus we di dieu ibadah mah mulai rasa sifat deuleu Allah teh aya encan zat sebab kalau longkrangna kakarak eta doang kuari geus murai rada ngeunaheun duh ya asa dikanyahokeun bae ku Allah leumpang asa dikanyahokeun ku Allah diuk asa dikanyahokeun ku Allah eta rasa dinu lomba asa dideleukeun asa dikanyahokeun bae ku Allah asa dikanyahokeun terus bae urang sorangan asa dikanyahokeun ku Allah moal aya sieun geus datang ka dinya ge ketika aya anu kekertekan kretek aing teh ya dikanyahokeun ku anu kekertekan eta ge kanyahoan ku Allah andai kata eta jurig menghadap ka aing atuh Allah nyahoan sedeugeun aing keur babarengan jeung Allah lawan Gusti Allah masih kan ngomong mah kitu coba ge peuting ayo sia lain mantak lain ngomong rasa lamun ku rasa boal berani nang tangan ge ka jurig ge aya naon we je sia makhluk Allah aing makhluk Allah aing keur babarengan jeung Allah
sia makan gitu naon anu ngaganggu lawan ku sia Gusti Allah gerak sia geja gerak Allah sakumaha gerak aing nu kaluar ti Allah awas ya panas jana ge ampun jangan ampun ngaguling ka urang muazieun sebab naon ilmu Allah karasa di urang hartina ilmu Allah kanyaho kan makanyahoan bae terus bae urang teh dapat Quran ilmu eta kakarak hiji doang terus dapat Quran nama Quran mulai seakan-akan urang teh kuku cuprakan di ilmu Allah datang ka tuur datang ka beteung datang ka bujal datang ka dada urang seakan-akan keur ngojay di ilmu Allah naik wari datang ka beheung mun cara ngojay di laut mah ilmu Allah kabeh ge ieu datang ka ceulik lep urang ti lelep di ilmu Allah bakal kanyahoan hate jelema pan urang teh keur ti lelep di ilmu Allah urang na teh asa kanyahoan bae ku Allah bentak kieu Allah nyaweun dege urang Allah nyaweun ieu urang menghisap udara kanyahoan ku Gusti Allah ngomong kanyahoan ku leumpang dan lain sebagainya ieu min warai disatukangeun kulit jilid ieu teh aya daging kanyahoan ku Allah min warail kitu daging laham aya azm aya tulang kajahoan ku Gusti Allah min warail azm di dinya teh aya kajahoan ku Gusti Allah kabeh nu aya di awak urang ti kulit jeroan deui jero deui kajahoan ku Allah eta kan geus mulai ka jero tah kajahoan ku Allah geus bae kajahoan ku urang teh keur kukucuprakan ngojay di ilmu Allah encan datang kadzat karak sifat ieu datang kana al mufradul alam angel ye Enggeus kajawan we ku Allah tak kas didinya ge urang didinya lantaran geus eueuh makhluk kan di jero hate teh urang keur tilelep di ilmu Allah kanyahoan bae urang teh asa kanyahoan bae ku Gusti Allah isin bakalna mazhar wa mabaton di nu lahir di nu samar urang teh isin bae ka Gusti Allah bakal dibuka ke rijab blak kanyahoan oh Habib Rozak kurang rokok aduh kajawan tuh terus kan teu meunang ngomong teu meunang eta geus izin ka Allah kan ngan diberenya ngan izin ka Allah ngan kagambar we hate-hate jelema teh kagambar kagambarna teh eta mah lain utang hitungan tetapi eta mah min jumlatil kasaf geus tah hese sebab urangna keur kucuprakan ti lelep di ilmu Allah eueuh makhlukan di jero hate nu aya Allah ieu kakarak datang ka sifat ilmuna al alim Allah teh aliman nyaho sedengkeun nyahona Allah mah atuh kana sakabeh muaon bae nu teu kanyahoan ku Gusti Allah urangna keur ti lelep di ilmu Allah kateropong tek sesuai jeung keyakinan jana jeung diberena ku Gusti Allah aya anu nyaho datang ka Lauhil Mahfuz datang ka terus eta kumaha Allah merena bae jeung merena teh kumaha Gusti Allah saat mana Allah mere geus eta banyana bae jeung Gusti Allah tah pepegatan jeung HP teh kos kitu satungtung boga HP moal bisa sebab urang bakal nenget-nengetkeun nomor SMS jadi kaganggu Allahna Asmaul Husna poho tapi SMS urang Lampung teu jadi nu aya di jero benak hati urang SMS kaganggu ku SMS aya deui kenalan aya 2 SMS HP nu eta dirahasiakeun di pamajikan tidak boleh istri tahu tentang HP ini ketika orang dek sholat Jumat HP tinggalin di imah pas dek takbir Jumat daripada takbir Jumat mendingan eureun nyokot HP ka imah sebab beusi kanyahoan kuno kolot blon teh coba eta hah batur takbir Allahu akbar jadi mah ka imah kunaon nyokot HP aing atuh tinggalin kajeun aing mah mending tinggalin Jumat daripada HP ieu kanyahoan kuno kolot Bratayuda hujanana ye tolol teh coba eta di dunia embung Bratayuda di akhirat dilelepkeun tah ieu HP eta HP jaringan jeung manusia mah kitu bae kaganggu urang jaringan jeung manusia tuh nomor kadua dunia ulah aya sapedahan di jero hati ulah aya motor mioan di jero hati eueuh cenah mio mah kieu ge apaan leuwih gede kaganggu terus we jabatan kendaraan imah beca kareta kapal ulah aya di jero hati
kitu meureun kiainya teu meunang urang meureun sugih cak saha ai sugih nang pamere saha nang pamere Allah ai teh cara ai di jero hate ulah aya ai ulah aya mah lain urusan sugih jeung susahna ulah aya maksud cenah ai aya teu di hate ye ai sia kumaha loba jelema sugih tetapi di hate eueuh aya jelema teu bogana naon tapi di hate aya kos siapan boga teu mobil tapi jero hate aya bae kan oh jahe jatuh teu lain urusan boga jeung teu boga ja urusan boga mah geus maksum ku Gusti Allah teh geus makusima geus anggeus nu bakal datang ka urang pasti datang baheulana teh ya geus dicatet ku Gusti Allah di alam nu itu waktu urang di jero beuteung teh eta teh ya geus moal kahalang-halang nu ulah ge pikiran urang hiris terhadap dunia jadi hayang-hayang aya lain nu urang mah moal datang di embung-embung aya nu urang mah atuh ja datang bae eta ngomong kitu mah geus dina ilmu tauhid ngan ngabuktikeun anu hese eueuhkeun di jero hate tah memeh datang ka ilmu perdul alam wa huwal haqqu jalla jalaluhu wa hadza huwal maksud bidzat ieu teh ya kurang kudu ditapakuran heula muraqabahan heula nah eueuh-eueuhkeun heula awaik gangguan-gangguan nu aya di jero hate supaya plong nu aya di jero hate Allah doang engke urang komunikasi langsung jeung Allah nah iyalah wallahu alam bisawab